Punten. Arisan. Bejakeun ka tukang arisan dia hareup mah eueuh gitu nya. Mana aja mau mana eta? Bejakeun cek mama oge, mama mah eueuh. Minta duit, tidak yang jajan. Yo, kulit ya. Kulilingkeun imah bakal jadi duit. Geus dieu ke. Dahar ka jero. Bener gitu iya bisa kulit bisa jadi duit. Orang cobaan heula. Itu 10 keliling oge teh jadi duit. Ari maneh kunaon ayo? Bisa Maneh nurut toy atuh. Bisa lah bagi Alhamdulillah. Duh. Aduh. Udah euy. Asup euy geus dahar teh. Teh boga duit teh. Teu boga duit, udah wae tuh pagawean teh. Udud ya asup. Goceng-goceng wae mah minta. Sama kos begal pemaksaan minta duit teh. Itu berage goceng gitu. Iya, Saya. ada 5.000 geus tong ngenta duit ah. Lumayan euy. Nah, adieu. Pembelikan rokok ke warung. Ciraha. Ke minggu hareup. Mana duitna? Iya. Bro, itu. Kayaklah beli rokok nage minggu hareup iya Teu milih lalala teh, meuli rokok ka hareup oge deh. Oh, maneh deui cakus nu teh hedang nih tah. Beli rokok ka pejuh nyawa can hedang. Ini nyarekan. Teh angka ditu na mesti dibelikeun ieu Arek. makaneun. Teh. Dek. Kenaon main tidinya? Mana rokokna dikeun? cek dibelikeun minggu hareup. Aduh, yang jajan. Dede nangan naon atuh meuli teu cicing, ditinggal itu bulak-balik. Jangan duit, yang jajan. Duit leungit naon, diberes sakitu-kitu na make dileungitkeun atuh. Jorok. Teh ngarek nyangan Nananan duit teh po wae. Kapangisan duit teh, Dek. Can. Maneh jorok atuh nanan duit teh keur diberes sakitu-kitu nanti dileungitkeun. Ya bongkor mau jajan. Nyangan duit heula Nyangan ka mana? Di mana neundeuna sok? Sampai leungit duit tapi teu ngasakan.